Naon ari nafsu lawamah teh nyaeta nafsu anu digunakeun teh dina waktu hanyakal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musanni arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul adzim. Puji kalayan syukur kasanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Oge salawat sineng salamna mudah-mudahan senantiasa dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina waktu ayeuna urang sadayana tiasa ngalanjutkeun hancak kalayan dina yang saya walafiat kalayan mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ayeuna neraskeun bahasan anu nomor kaopatna. Rek ngajelaskeun yen Allah Subhanahu wa taala anu nyukupan kana pangabutuh hirup urang. Allah yang mencukupi segala kebutuhan pakai hidupnya. Kena naon kebutuhan hirup. Ari nafsaka minat tadbiri. Ari artina teh kudu ngaireuh atawa kudu nenangkeun. Kudu nenangkeun anjeun, kudu ngaireuhkeun anjeun nafsaka kana nafsu anjeun. Minat tadbiri tina mikiran perkara dunia. Minat tadbiri tina mikiran perkara dunia. Pama mangkari perkara koma anu geus nanggung jawab. Bihi kana eta perkara goeru kasalianti anjeun. Angka eta tetep ka anjeun latakum ulah nanggung jawab. Bihi kana eta perkara dinafsikan pikeun diri anjeun.
Ari kudu nenangkeun anjeun nafsaka kana nafsu anjeun minat tadbiri tina mikiran perkara dunya. Pama mangkari perkara koma anu geus nanggung jawab kana eta perkara goiru kasalian ti anjeun. Angka eta tetap ka anjeun latakum ulah nanggung jawab bi kana eta perkara li nafsika pikeun diri anjeun. Saluyu jeung judulna ieu hanca Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Dina kahirupan teh aya kebutuhan, aya keinginan, aya kabutuh jeung aya kahayang. Beda teh kabutuh jeung kahayang. Nya beda saeutik kan. Biasana ari kabutuh mah sok dibarengan kalayan kesadaran. Ari kahayang mah biasana sok dibarengan ku nafsu. Ya contohnya kebutuhan. Seperti balang dahar eta kebutuhan atau kahayang. Kebutuhan. Naon sababna make butuh? Sabab lapar. Butuh na balang dahar alatan lapar nepi ka kumaha? Nepi ka warengnya, nepi ka wareng. Sehingga lamun teh matos balang dahar nepi ka wareng ditawaran deui oge sok nolaknya. Atur nuhun tos wareng. Sok tuan heula. Jawabanna teh nembe keneh parantos warareng. Nya tos we. Sabab butuhna oge ngahilangkeun lapar. Teu bisa nepi ka balang dahar nepi ka wareng. Kitu. Saluyu jeung kekuatanana, kekuatan muatan perutna. Tapi lamun kahayang kumaha? Nya kadang-kadang duh kumaha lain teu hayang, ya. Lain teu hayang atos wareng gitu. Jadi kahayang mah teh aya batasna nya. Teu batasna. Toge kabutuh mah biasana sok dibarengan ku kesadaran. Seperti anu dieu nya. Sadar tos wareng teh hayang nambahan deui. Tapi lamun disebutkeun kahayang teu aya batasna. Kadang-kadang sok aya bahasa kitu, duh hanyaka tos wareng. Ieu ari kabitana mah gitu. Puguh we gitu. Nah, jadi antara kebutuhan jeung kahayang teh nya beda saeutik. Ari kabutuh aya batasanana, dasarna kesadaran. Lamun kahayang mah teu aya batasanana, biasana dasarna teh hawa nafsu. Mata ari tenangkeun atawa reureukeun reuskeun. Ari reureuh jeung reus mah lain hartina eureun nya. Nya eureun peuning sakedeung nya. Eureun sementara lah. Nah make eureun dina nalika disangareupkeun jeung perkara anu dilarang. Perkara anu dilarang. Di stop heula.
eureun heula direm heula gitu. Engke dituluykeun deui. Ya contohna seperti kendaraan we. Lamun geus paaprok jeung tandanya kudu eureun rambu-rambu lalu lintas warna beureum maka kudu eureun sementara. Teu bener salila. Sementara eureun heula tong dituluykeun sabab lamun dituluykeun bahaya gitu. Nah, jadi perbedaannya gitu. Kebutuhan dibarengan ku kesadaran, ari kahayang mah dibarengan ku hawa nafsu. Dina sagarupa kaayaan lain belang dahar bae nya pakaian. Lamun teh mah ayeuna kebutuhan ngalap cukup. Nu aya nu geus kapimilih ka ieu ge geus aya jadi loba. Tapi kahayang aya paribasa ge Pak. Lamun geus boga hiji hayang anu ka dua, geus boga dua hayang anu ka tiluna, tuluy we kitu jeung kitu eta kahayang. Aya teh aya batasanna. Kadang-kadang kahayang mah sakapeung mah sok hayang sarua jeung batur ya, hayang nurutan batur. Jadi ukuran teh batur gitu. Batur boga anu urang ge hayang. Batur boga sakitu urang ge hayang. Nah, jadi teh aya batasanna. Tak ari reuskeun we gitu. Dina nalika ditepungkeun jeung perkara anu matak dibahayaeun. Naon sabarna make bahaya? Lamun seug ayeuna nurutkeun kahayang anu dasar hawa nafsu, sabab bakal ngaleungitkeun kana rasa syukur. Sabab lamun inget kana leuwihna bakal poho kana geus aya. Lamun aya na durikeun inget perkara mican aya nya nu diangan-angan teh syukur. Maka bakal poho kana geus aya gitu. Jadi we akhirna teh kufur nikmat gitu. Nu geus aya teh inget anu can aya diingat-ingat. Nah manusia teh dipaparin, diilhaman ku Allah Subhanahu wa taala teh ku dua rupa. Kahiji cenderung kana jalan anu hade, ya. Kadua cenderung kana jalan anu goreng. Nah seperti nu bieu we antara butuh jeung kahayang. Antara cenderung kana perkara anu hade jeung cenderung kana perkara anu goreng. Atanapi Gusti Allah parantos maparing dua jalan. Kahiji jalan anu hade pikeun kasalametan. Kaduana Allah maparing jalan anu goreng anu matapi cilaka gitu. Dina surat Al-Fajr ya dijelaskeun. Dina surat As-Samsu. Surat As-Samsu ayat ke-8. Ke-8 ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha mangga kami geus ngailhamkeun kana eta nafs ya. Nafsu teh aya arti nafsu atau jiwa diri ya.
Jadi hiji kalimat ngabogaan sabaraha arti. Pujuroha ngailhamkeun kana jalan pujur. Pujur teh perkara anu goreng. Jalan anu goreng anu matak bawa cilaka. Watakwaha ejin kana takwa. Tegasna mah jalan anu hade. Anu mawa pikasalmeteuan. Nah tuluy ieu manusia teh cenderung kana dua-duana. Cenderung kana jalan anu hade anu mawa selamat dibarengan kalayan kesadaran. Kadang-kadang cenderung kana jalan anu goreng anu mawa cilaka. Pasti dasarna teh nafsu. Sanajan apa teh goreng picilaka. Qad aflaha tetela bagja. Mangjakaha jalma anu ngebersihkeun jiwana tina jalan anu goreng nu matak picilakaeun. Wa qad khaba man dasaha jeung bukti cilaka. Jalma anu ngotoran dirina tegasna milih tambah cenderung kana jalan anu goreng anu mawa cilaka. Jadi ari pujur teh dasar nafsu, ari takwa dasarna kesadaran, ketaatan. Itu. Nya sarua jeung anu tadi nya antara butuh jeung kahayang. Gitu. Butuh mah bari dibarengan ku takwa, kesadaran, ketaatan. Lamun kahayang mah dasarna nafsu, tak cenderung kana pujur. Kana jalan anu goreng anu mawa tapi cilakaeun. Ari kudu tenangkeun geus. Reureuhkeun nafsaka kana nafsu anjeun minat tadbir tina mikiran perkara dunya. Perkara dunya. Sabab anu dasarna hawa nafsu atau dasarna kahayang nya kana perkara dunya nya kahirupan urusan dunya. Ari kana urusan agama mah nya hampir nya disebutkeun kebutuhan. Tepat ingat kadang-kadang rasa terpaksa. Padahal urusan agama mah kebutuhan. Kan beda cara ingat jadi kebutuhan kerbekal di akhirat itu kebutuhan teh. Lain kahayang. Biasana kahayang mah manusia bisa ngarepkeun kana perkara dunia. Minat tadbir mikiran tina perkara dunia. Sabab hampir taranya mikiran perkara agama atau akhirat tara gitu. Kudu kumaha carana supaya kumaha tara. Di pikiran perkara dunia we gitu. Nah, anu dimaksud mikiran perkara dunia teh gitu. Napi ka akhirna ngatur sorangan. Ya. Ngatur sorangan. Dina harti ngaleungikeun kana tafwid. Kana katanjuan Allah tauhid nya takdir gitu. Kana takdir ya Allah Subhanahu wa taala. Tah napika pada akhirna kusabab mikiran perkara dunia anu teh aya batasna beda jeung kebutuhan teh nya kahaya gitu. Sabab segala perkara maksiat oge
eta teh dorongan kahayang tah nepi ka kaluar batas ya. Nyumpanan kana eta kahayang teh nya contohna seperti tadinya mun teh mah ayeuna geus boga aya aturan kudu urut ngadeulun wae cilaka ayeuna gitu. Seperti melanggar lampu merah. Ari mah ngalanggar aturan agama. Tah teh disebut lewat batas. Sekaliwat batas. Lamun dina kaayaan geus ngaliwat batas. Batasna batas naonnya lain batas agama wae gitu. Lamun teh ayeuna batas tenaga bening teuing ku kayang hayang onta atawa laksana kana cita-cita kana perkara dunia nepi ka maksakeun sorangan di luar batas kemampuan. Nah eta mah kemampuan tenaga nya pan cilaka ya. Atawa batas pemikiran apa nepi ka ripuhnya kadang gering teh di luar batas kemampuan kadang-kadang ya. Mata jadi penyakit. Ayeuna di luar batas pemikiran. Supaya jelema anu sakit jiwa mikiran agama karayanya parah. Panioge mikiran perkara urusan dunia. Eta berarti geus kaluar geus ngalewat batas kemampuan pemikiranana. Nepi ka akhirna daripada bisa kapikir kawantal malah jadi sehat pemikiran oge gitu. Rek batasan modalna terutama batasan nubuatkeun agama gitu. Mun teh ayeuna jenis pagawean dina karek ngontak cita-cita deui gitu. Batasan tina agama. Atau jenis usaha. Apa dasar hawa nafsu teh ya? Anu penting aya untungna. Dalam mencama ayeuna yang model pagawean anu terlarang ya? Usaha anu terlarang. Nah, itu berarti tos lewat batasan agama. Nya ku sabab dibarengan ku nafsu. Nah jadi ulah nepi ka melewati batas. Ya, melewati batas-batas anu geus ditangtukeun. Di mana geus patepung jeung batasanana, nah eta mah batasan tenaga, pemikiran, sokomo batasan ceuk agama, mangka kudu ari reskeun gitu. Cicing ulah dituluykeun ulah dituluykeun. Lamun cama ayeuna aya peluang jalan pagawean tapi pagawean anu dilarang ku agama. Tong dituluykeun kudu direm gitu. Ari reskeun reureuhkeun tenangkeun gitu. Sabab lamun dina kaayaan tenang berarti sadar. Lamun geus nyadar nya moal manepikeun ngarempak batasan agama. Ngaroba perjalanan usaha anu dilarang ku agama. Nah bentukna merek judi, permainan atau nya rupa-rupa jenisnya pagawean. Taeta nya di ditu nama ngabedakeun kebutuhan jeung kahayang ya. Oge kecenderungan manusia antara kebutuhan jeung kahayang.
anu kebutuhan dibarengan ku kesadaran lamun kahayang ku nafsu. Ya tapi anu bisa dirasakan kurang ya. Anu bisa dirasakan kurang. Tapi ente setiap nafsu teh goreng. Aya alus cenah nafsu teh. Lain bae cek paribasa kurang nafsu makan ya. Berarti beren perlu nya nafsu teh. Eta lain babasaan ya. Lamun ayeuna kurang nafsu berarti teh aya semangat. Oge nandakeun jelema anu kurang cager banyak, kurang nafsu teh gitu. Nah dina Al-Qur'an nafsu teh henteu goreng kabeh. Kabagi kana 3 bagian. Kahiji dina alusna disebutkeun nafsul mutmain. Mutmainnah, nafsu jiwa anu tenang. Anu tenang. Nya tegasna mah dibarengan ku kesadaran. Ya, anu tenang. Dina surat Al-Fajr ayat 78 7 jeung ke-8. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ye jiwa atau nafsu anu tenang. Irji'i gerak baralik ila rabbika ka pangeran anjeun radiyatan bari ridho mardiyah tur dipikarido. Jiwa atau nafsu anu tenang. Anu tenang. Tapi biasanya nafsu itu jadi bahan pengdorongnya. Kan urang mah lebih cenderung pengguna nafsu teh anu ngadorong kana goreng. Ya biasanya henteu ieu mah nafsu teh jadi bahan pangdorong kan alus. Anu kira-kira matak menang ridho Allah, radiyatan mardiyah. Allah ridho, ejeun eta jalma dipikarido. Allah ridho, oge dipikarido. Nya seperti rela ridho kana perkara anu terus ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh ayeuna aya parentahna, kudu anu dilaksanakeun ridho rela ngalaksanakeun anu. Lamun teh ayeuna ditepungkeun jeung panyarek larangan ti Allah relakeun ninggalkeun ana sadar relakeun ninggalkeun ana. Pasrah tunduk kumaha Allah wae ieu nya. Taeta teh kudu barengan jeung nafsu. Naon sababna? Nafsu digunakeun keur ngadorong bahan pangdorong kana ketaatan ka Allah jeung keur nahan gitu. Jeung nahan tina perkara anu dilarang ka Allah. Kahiji ngadorong keur ketaatan, kaduana keur nahan tina larangan Allah. Taeta perlu nya nafsu oge pandorong lah nafsu teh. Di mana ayana nafsu teh? Dina hate. Jadi hate mah pagaweana teh kahaya. Kayak aya anu ngabedakeun nya. Kahayang kanu hade jeung kahayang kanu goreng nya. Dua rupa teh tadi. Antara ujur jeung takwa. Nya dihubung-hubungkeun lah gitu. Ya seperti mesin we dina kendaraan. Nu penting mah bergerak we nya maju gitu. Bergerak maju teh meureunna make ban nya. Mun teu make ban mah maju nya. Gerak unggul jadi mesin mah penggerak. Gitu. Hate ge penggerak. Nafsu ge penggerak.
Yang beda kirinya biasa orang lebih cenderung nafsu jadi penggerak kanu goreng itu jadi penggerak kanu hadil. Naon sababna? Di mana ge saya penggerak maka aya kendali. Ya. Lamun dina kendaraan mana kendalina? Setir. Diatur geus deui. Setir. Bulak belok. Yang haripan legok. Pan di naon kan? Dibelokeun. Kan henteu legok pun aku setir nya. Setir. Remnya dah karyo. Direm perlu isi yang harapan di bahaya ya perlu direm gitu. Lamun masih kena aya jalan keluarna diteruskeun dibelok gitu. Dina kendaraan. Lamun dina hate mah kendalina teh naon? Akal jeung ilmu gitu. Akal anu misahkeun oh ieu mah goreng itu mah hade akal. Sakabeh jelema boga akal. Tapi akal nanti diisian ku ilmu. Sieun apangeun eta akal teh mana anu hade jeung mana anu goreng karek bisa jadi kendali. Jadi setir oge ente setiap setir tergantung kanu nya ka setirna. Nya teu sarua rupa-rupa yang leuwih nya gitu. Aya nu karek diajar, anu bisa kan rupa-rupa. Leungeun nya ka setir teu sarua. Carana teh. Nah, jadi lamun nafsu anu dipake keur ngadorong kana ketaatan jeung pakemahan kana larangan disebut nafsu mutmainnah, nafsu anu tenang gitu. Mata tadi ari tenangkeun supaya ngajadikeun nafsu anu tenang gitu. Kaduana disebutkan nafsul lawamah. Nafsul lawamah diterangkan di surat Al-Qiyamah ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wala uqsimu. Jeung demi kami sumpah bin nafsil lawamah. Kalawan nafsu lawamah. Naon ari nafsu lawamah teh nyaeta nafsu anu digunakeun teh dina waktu hanyakal hanyakal osopannya hanyakal nya rupa-rupa hanyakal eta mah aya hanyakal anu mawa akibat anu alus jeung aya hanyakal anu mawa akibat anu goreng gitu. Cik contohna aya hanyakal anu alus mawa akibat anu alus hanyakal alus hanyakal eta teh gitu. Hanyakal naon kami dengan hanya ke nama nya di antara namanya kahanyakal para pelaksana kejahatan ya para pelaksana kejahatan pembunuhan atau bisnis pengedarnya narkoba di sajabana atau garong bangsat jeung sajabana. Biasanya di mana tos katangkep teh sok ditanya. Pak menyesal tidak? Sok aya nu ngajawab sangat menyesal. Jadi hanyakal tina laku anu goreng gitu.
nepi ka nganyatakeun diri kapok. Nyata walau alam bener jeung tina mah pokona mah bukti nyata tina ucapan. Ya urang mah nya kan ucapanana nya. Da mah bisa ngadakan hatina. Nah berarti lamun ayeuna pernyataan hanya ka tina kejahatan berarti manehna erek jadi jelema halus, tobat teh nya. Itu hanya ka kadang-kadang dina ngabuktikeun kahanyakalan teh bari apresiasi anu beda lah nya keheul sakaya nu ngedealkeun kahanyakalan bari ti paparket aya teh aya na kahanyakalan naon tah cenah dunia gitu hanyakalan kadang-kadang hanyakal kanu nyakan alusnya kan alus taina hanyakal anu mawa akibat anu goreng jadi ninggalkeun kahadian hayang memilih kalau goreng nah hanyakal aya ya lamun teh ayeuna judi nya pasang teu beneran nyapan hanyakal teh tidaknya hanyakal teh milih teh ya padahal dina meunang oge nya dina meunang oge eta perkara anu bilang anu teu kudu gitu anu teu kudu malah kudu dihanyakalkeun nah ulah dihanyakalkeun itu dina perkara anu goreng mah gitu eta kahanyakalan anu tangtuna oge hanyakal di dinya niat rek nunda kana gorengna maka eta diperlukeun nya diperlukeun nafsu kene disebutkeun nafsu lawam jadi nafsu dina waktu penyesalan tina perkara anu goreng ulah tina perkara anu hade mah nya hanyakal tina perkara anu hade hanyakal make ngaji tinggalin we nonton sepak bola we hanyakal kene teh nya hanyakal gitu teka bagian rame nah eta oge nya eta oge nafsu kene ngan teh saran lapkeun lain kahanyakalan dina lembah seperti itu kudu anu mawa kanu hade nomor katiluna nafsu ammar bisu nafsu anu marentahkeun kana goreng tah ieu mah pada umumna urang lebih cenderungnya anu disebutkeun nafsu teh gitu amarah marentahkeun kana su kana goreng dijelaskeun dina surat Yusuf ayat ke-53 Inna nafsal ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Inna nafsa senyana jiwa atau nafsu la ammaratun bisu. Terbukti geus marentahkeun tawa ngadorong bisu kana perkara anu goreng. Illa ma rahima rabbi kajaba nafsu anu dirahmati Rabbi ku pangeran kaula. Kajaba nafsu anu dirahmati ku Allah. Ya anu dua tadi. Nafsu mutmainnah jeung nafsu lawamah. Jadi nu kasih goreng mah nafsu amaratu bisu. Nafsu amarah. Nafsu amarah, nafsu amarah. Anu marentahkeun bisu kana goreng. Jadi nafsu makan mah asupna ka mana teh? Nafsu makan. Jadi nuduhkeun kana jalma anu cager nya. Ya asupna kana mutmainnah. Tenang. Sebab dahar mah kebutuhan. Anu mawa jadi sehat.
tah nepi ka arih nafsaka minat tadbiri, tenangkeun, deureuhkeun, reuskeun nafsu anjeun tina mikiran perkara dunya. Ayeuna satuluyna pama koma bihi gairuka anka la takum bihi. Pama ari perkara koma anu geus nanggung jawab bihi kana eta perkara gairuka sarianti anjeun. Pama ari perkara di dieu teh perkara kebutuhan keur bakal hirup nya. Perkara di dieu teh apa judulna oge? Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Naon kebutuh teh nya bakal hirup. Atawa naon bahasa agama mah rezeki nya. Ini rupa-rupa kebutuhan keur bakal hirup. Pama ari perkara di dieu teh. Ya lamun dipanjangkeun meureun pama ari keur sagala kebutuhan ya, dina kahirupan koma anu geus tanggung jawab bihi kana eta kabutuhan gairuka salianti anjeun. Anu dimaksud salianti anjeun di dieu nya Allah nya teu aya deui. Anu nyukupan kana nu nanggung jawab kana kebutuh hirup mah lain hirup jalma wunggul sakabeh makhluk. Angka eta tetep ka anjeun latakum ulah nanggung jawab, ulah rek milu nanggung jawab bihi kana eta perkara li nafsika keur diri anjeun. Lamun kabutuh hirup tos ditanggung jawab ku Gusti Allah, mangka anjeun ulah boga niat rek nanggung jawab sorangan gitu. Ulah rek nanggung jawab sorangan. Sabab segala kabutuh atos ditanggung jawab ku Gusti Allah. Contohna ya contoh anu sederhana we nya. Lamun teh mah nisbatkeun ka budak sekolah. Budak sekolah ya. Berarti siswi atau anu masantren berarti santri ya. Atau santriwati. Apaan perlu bekalnya? Ya tentu perlu keur bekalna. Nya budak sekolah di dieu minimal keur jajan mah nya. Ongkos itu. Tuluy anu kos komonya beja kahirupanna nya leuwih gitu, leuwih gede. Usaha ditanggung jawab keur bakalna. Aya nu nanggung jawab? Nya aya usaha. Kudu jadi kolotna. Ya misir ya mah. Ditanggung jawab kudu jadi kolotna. Ari tugas budak naon? Diajar. Nya belajar di mana-mana oge. Nu deukeut anu jauh nu ngaranna budak sakola atawa santri nya tugas utama teh belajar. Masalah keur bakalna mah ditanggung jawab kudu jadi kolotna. Manehna mah tong ngilu nanggung jawab keur bakal sorangan benernya. Ya contoh sederhana we eta mah kitu. Keur bakalna ditanggung jawab kudu jadi kolot, tugas pokok manehna belajar. Tuluy lamun manehna sakola atau masantren bari neangan keur bakal sampingan keur tumah tabahna dicarek mah nyamoal alus we asal ulah
ngaganggu karena belajar. Ulah kalau nggak belajar mah macam ya bari rek dagang, diajar dagang atau burah buru. Tenanahan pek wae. Anu penting ulah mata ngaganggu karena belajar. Terutama nepika ninggalkeun belajar. Diajar henteu dagang we. Gitu. Teu balik kan. Teu balik gitu. Ari masalah bakal ti kolot mah eta mah keur budak anu jujur, anu rajin. Keur budak anu malas sih sarua we dibere nya. Sarua menang bakal tina jadi kolot. Nu rajin sakola di bakelan anu kedua ge di sarua di bakelan gitu. Ta ayeuna eta misieun teh gitu. Saperti urang hirup di alam dunia ieu. Di bakelan ku Gusti Allah. Ari tugas utama hirup urang naon? Nya ibadah. Lain usahanya. Lain yang bakal tapi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tepat-tepat nyiptakeun ka jinjing manusia kajaba keur ibadah. Ya bentukna rupa-rupa ibadah. Lain tadi tamu bayar madohnya gitu. Hampir tak kasebut. Madohna we gitu. Jadi tugas utama urang teh ibadah. Kumaha lamun ayeuna bari usaha dengan bekal teh nyaus. Malah diparentahkeun dianjurkeun gitu. Dianjurkeun. Tapi ulah mata ngaganggu karena tugas pokok. Ulah mata ngaganggu karena ibadah. Gitu. Sarua jeung budak usaha ngaganggu karena belajar gitu. Ulah ngaganggu karena tugas pokokna, karena sholat. Jadi telat. Jadi kadang-kadang ninggalkeun gitu. Sokomo lamun sieun neangan bekel cul tugas pokokna ibadah teh. Usaha we neangan bekel ibadah teh. Sarua we jeung budak usaha dengan bakal diajarna teh. Nah, ninggalkeun tugas pokok anu beda anak gitu. Eta disebutkeun keur bakal tos ditanggung jawab ku salianti anjeun tegasna mah ku Allah. Mangka eta ka anjeun latakum ulah bertanggung jawab bi kana eta perkara dinapsian ke dia anjeun. Jadi cekolot teh maneh tak usaha hari kira-kira ngaganggu kana belajar sokong meninggalkeun belajar mah. Naon beda anaknya? Nganteu teh seperti itu. Masalah kehidupan urang di alam dunia mah teh kecapulah. Rek bae usaha teh kitu ge alus asal ulah ngaganggu sokong meninggalkeun kana ibadah gitu. Dina sawarena haris pan dijelaskeun ya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu. Teu kaasup alus saranjeun man taraka dunyahu jalma anu ninggalkeun kana perkara dunya gitu. Ninggalkeun usaha li akhirati keur atawa katungkul ku ibadah gitu. Teu kaasup hade ka anjeun ninggalkeun perkara dunya sabab katunggul ku ibadah. Ngan wayahnya lamun ieu mah. Sauk masuk aya. Lamun dia kituna moal. Sabab aya ibadah kudu balang dahar, kudu balang dahar.
Ari balang dahar teh urusan dunia. Tanya model menjama ayeuna seperti yang itu. Nah, tapi tepan usaha heula. Makal di imahnya di mana tuh? Makalnya ada mana? Makal hasil usaha. Makal hasil usaha. Jadi batur mah aya waktu anu khusus keur ngalaksanakeun ibadah. Diwungkulkeun gitu. Tah disebutkeun katungkul ya. Jadi teu kang ganggu urusan dunia. Jadi aya prinsip itulah. Ya kadang-kadang sekian bulan nya cenah mah nya aduh kada satahun teh nya saperti 4 bulan benernya saperti mana keur ngumpul pakai ibadah. Nya prinsipna aya kitu. Tapi dari urang manis ibadah mah nya aya mahdoh aya goer mahdoh. Jadi gerak langkah dina kahirupan di alam dunia salina alus eta gerakan teh ibadah kene. Ibadah. Oke, satu luyena wala akhiratahu di dunyahu. Jeung lamun teh maninggalkeun perkara akhirat, perkara agama atau meninggalkeun ibadah di dunia sabab katungkul ke perkara dunia. Yoge kaseupeun laisa bihariku. Ninggalkeun ibadah katungkul ku kahirupan dunia. Laisa bihariku teu kaasup jalma anu alus gitu. Hatta yusiba minhum jami'an. Nah, sehingga tumiba di antara kaduana sakabehna kudu aya. Ya. Antara urusan dunia jeung agama. Fa inna dunya balagun. Sabab perkara dunia teh balag jadi wasilah. Jadi sababiyah, jadi perantara. Ila akhiratin menuju hirup di akhirat. Jadi perkara dunia teh ngajadikeun wasilah. Pelantara nepi ka bisa ngalaksanakeun syariat agama keur kahirupan di akhirat teh lewat perkara dunia. Jadi antara pan kudu balang dahar ngarajagjag ngalaksanakeun ibadah supaya sehat. Oke, perlengkapan ibadah teh perkara dunia nya kopi abadi samping teh perkara dunia. Alatnya keur ngalaksanakeun ibadah atawa sarana pikeun ngalaksanakeun ibadah eta teh perkara dunia. Gitu. Nah, jadi antara dunia jeung akhirat atawa dunia jeung agama teh memang kudu saimbang. Kapan dina doa ieu meureun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana nan Gusti Pangeran abdi sadaya atina mugi Gusti maparin ka abdi sadaya di dunya hasanah di dunya kaasup ke jaman walus wa fil akhirati hasanah. Oge di akhirat kaasupkeun jalma anu halus. Wa qina adzabannar jeung dijaga abdi sadaya tina siksa sini neraka. Dina surah Al-Baqarah. Jadi saluyu jeung doa permohonan ka Allah supaya dijadikeun jalma halus dunia jeung akhirat. Tage nomor kaduana saur Rasulullah antara kehidupan dunia jeung akhirat dina pada kudu aya keseimbangan. Di antara saur kanjeng Nabi kun fi dunya ka annaka taisu abadan. Kun kudu aya anjeun fi dunya hirup di dunya teh ka annaka saolah-olah anjeun teh taisu abadan. Seperti rek hirup salilahna gitu.
Seperti rek hirup salila berarti kumaha? Kudu semangat. Sebenarnya itu kudu semangat. Semangat dari ayam. Kudu semangat. Karena urusan dunia itu. Deki karena perkara dunia kayak itu. Jadi dina pada semangatna kudu seperti rek hirup salilana. Sebab lamun ayeuna boga pikiran umur malila paling minggu sabulan ieu kumaha perasaan lesu malah semua semangatnya keur naon teh kitu ge da tereh pae tereh maot teh kitu ge malila lesu malah semangatna gitu. Wakun fil akhiratika wakun fi akhiratika ka'annaka tamutu jeung kudu aya anjeun dina urusan akhirat gitu urusan agama kudu saperti tawasa olah-olah anjeun rek maot isukan rek maot isukan dina pada naonana waspada semangat ibadahnya itu berarti karena perkaranya mau isukan justru dina perkara dunia kudu rek kudu waspada gitu. Nya harapan perkara agama teksna ibadah kudu seperti rek maot isukan dina pada semangatnya. Soke lamun dibejaan ayeuna. Anjeun saminggu di maot. Di perkara akhirat mah kudu waspada. Hati-hati ya. Hati-hati. Nya lebar mah hati-hati. Bae lah. Mau labu. Hati-hati ya. Jadi semangat ibadah oke hati-hati dina kehidupan gitu. Di luar anu disebutkan ibadah hati-hati gitu. Kumari hati-hati teh seperti lempang dina loba cucuk ya loba kasieun modelna lempang dina jalan anu loba cucuk kena hati-hati sieun kacuga ari dina kahirupan dunya mah hati-hati teh sok bisi ditajam kana maksiat gitu. Bisi ditajam kana perkara muatakan jadikeun dosa gitu. Hati-hati gitu. Kumaha hati supaya hati-hati ya kudu ingat ya kana maot nya gitu. Saur Kanjeng Nabi gini kan sing loba cenah ingat kana maot gitu. Aksiu zikra maut sing loba ingat kana maot teh. Tapi da malah nu pohonya moal pada apa rek maot gitu. Nah, tapi sagarupa ge aya cirina aya. Antara ingat jeung teu ingat aya cirina. Sabab lamun leungit cirina berarti palsu. Jadi antara asli jeung palsu lah, ya. Antara asli jeung palsu. Nah, ingat teh asli atau palsu? Aya cirina. Ayeuna teu sebatas dina pemikiran atau dina ucapan, tapi dina kenyataan. Saur Kanjeng Nabi aksiru dzikra maut fa innahu yumahhisudun. Sing loba ingat kana maot teh sabab bisa ngalebur kana dosa. Ingat kana maot nepi ka
meunang pangempura ti Allah. Berarti tandana inget kana maot teh dibuktikeun ku kesolehan ya. Anu matak meunang pangempura ti Allah berarti jelema alus gitu. Lamun ayeuna sakapeung dina kaayaan atau ditepungkeun jeung masalah ingkar jeung maksiat berarti poho kana maot. Tandana eling kana maot mah salila aya dina kesolehan. Lamun keur soleh sanadyan aku ingat kana maot berarti ingat kana palsu. Bohong. Ingat kana maot tapi kenyataanna maksiat gitu. Nah, eta bohong. Fa inda kartemu indal gina khadamahu. Lamun seug ayeuna ingatna kana maot teh nalika keur sugih keur beunghar nya. Khadamahu bakal jadi pangjaga. Seperti ayeuna sugih ku kesehatan nya, berarti kudu sehat. Jadi pangjaga tina kesehatanana. Jadi kesehatan teh pakai kesempatan keur ngalaksanakeun ibadah. Sareng ngari panua. Sihataka qabla maradika. Maka kudu mumpang cager saacan datang dari sabab kaya jelema teh kadang sehat kadang-kadang geuring gitu. Mumpung sehat saacan datang dari gitu. Kudu mumpang. Lamun keur sugih ku kasehatan atawa kesugihan ku rupana berarti milik kudu jadi kesempatan peluang gitu keur ngalaksanakeun ibadah. Nyabe di nama hayataka qabla mautika mumpung hirup saacan datang maut gitu. Sabab geus mautna putusnya tina sagarupa parentah jeung larangan. Pain dakar tu midapatri lamun ingetna teh keurina kaayang pailit. Cenah naon di bahasa sejenna samsara. Keur samsara ridon biaisiku. Maka bakal ridho kana kaayang hirup panjeun rela gitu nya. Rela sobar teh tanda ingat kana maut. Lamun ayeuna dina kaayaan samsara maksakeun diri hayang nepi kana cita-cita belaan, nah make jalan kumaha bae. Eta pandorongan tina itunya, tina kebutuhan gitu. Jadi jalma garong bangsa judi jeung sagaipana teh eta teh datangna teh gitu. Tina perkara eta kebutuhan. Tuluy we dasarna kahayang teh dibarengan ku hawa nafsu. Eta berarti teu ridho kana kaayaan nah pika ngelanggar batasan agama. Eta teh nandakeun poho kana maut. Jadi sagala pagi aya tanda. Eta nomor kadua kahijina kudu aya anjeun hirup di alam dunya seperti hirup salilana jeung kudu aya anjeun terhadap perkara akhirat atau agama kudu seperti rek maot isukan gitu. Tauge nomor katiluna sareng Nabi kun pidunya ka anaka goribun. Kudu aya anjeun hirup di alamnya seperti gorib. Seperti jalma anu keur nyaba nya goribun teh ngumara mangembara.
tawana nyaba ngalalama tawana oninya keur aya di panyabaan lah. Nah kumaha kitu kumaha? Ari jelema keur aya di panyabaan bakal balik. Kahiji bakal balik, kaduana nyaba teh boga maksud anu tangtu. Arek naon nyiar duit, heukeun bawaeun balik. Lamun ayeuna nyaba di ditu teu gawe balik teu mawa nanaon lain kaya hartina deui bahaya. Bahaya dicarekan ku nu aya di imah gema dicarekan ku Allah gitu. Lamun ayeuna hirup di dunia teh minangka saperti zaman keur nyanyabaan kuduna usaha tegasna mah ibadah keur pibeukeun balik ka akhirat. Balik ka akhirat lengo. Sabab keur dunia teh ibadah dicarekan nya ku Gusti Allah gitu. Sabab kemah mah bisa menyami nyebut apa tadi gitu. Masih kena bisa. Kudu seperti jalma anu keur nyanyabaan. Pada akhirna mah bakal balik jeung kudu boga bawaeun balik gitu. Keur bakal di imah pancicingan misalina gitu. Awamir sabil atawa seperti jalma anu ngaliwat jalan meuntas jalan dina pada naonana dina pada henteu lilana nganukur sakadar lewat gitu. Lewat mungkur hirup di alam dunya teh sabab tempat cicing anu manehna anu lilana mangke di akhirat. Di dunia waru-warupa aya nu sapoe karek saminggu nya lain teu betah. Kaburu dipinahkeun nya anu setahun. Rupa-rupa dina pada sakedeuna gitu. Ari di akhirat mah sarua. Dina pada lilana teh aya tungna eta sarua lilana di akhirat. Nya eta mah rek lila di mana bae. Arek lila di neraka atau di surga. Nyampena di mana jalma anu geus asup ka surga mah pernah kaluar deui. Jalma anu asup ka neraka mah aya keneh kemungkinan kaluar ti neraka tergantung gede jeung leutikna dosana. Nya lamun pinuh dosa mah salilana. Lamun ayeuna masih kena sabahagian sok tanya leutik tina kaadian seperti iman pasti bakal keluar tina neraka. Nah, sabab itu nya sehubungan jeung masalah kehidupan dunia jeung akhirat. Jadi ulah ngabogoh nafsu anu mawa kana goreng gitu. Nafsu amaratu bisu ya. Anu mawa atau maritakeun anu goreng. Jadi nina nalika nyanghareupan hal-hal anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala anu jadi bahan pangdorongna hawa nafsu maka kudu arih istirahatkeun rem gitu. Sadarkeun tenang la takum bihi li nafsika mangka rek nang jawab anjeun kana eta perkara li nafsika pikeun diri anjeun. Jadi ulah pokok kana tugas pokok gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.